sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar. Urang mah daek maca kos kitu aya cawu. Nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang. Ya Nabi salam. Lamun cauna cawu emas maka dake ya Nabi salam. Kok maji pendi malam mun sueunan naonan mun mah heuai bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya, itu Kangjeng Nabi lagi urusan dulu ke widara. Masya Allah. Lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah. Lamun teu bisa 4444 444. 44. Masih loba kene. Atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumur parem. 44 teu kuat masyaallah. Ngajual karung mah mun 40 ya. Geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Urang keur ditongton ku malaikat. Keur ditongton ku para ahli Allah di pondok rek ngayakeun maulid ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Oh malaikat ditongton nongton ti isu kene ti kamari keur nyeun tenda malaikat nongton. Boleh lain lalagaan datang ka isuk-isuk tadi, datang ka asar barang maghrib malaikat barali. Pas ini nyana lantaran panitiana perebut untung. Jadi malaikat teu betaheun. Sial cak cenah tah nu kolot tambah wamatna tah cenah. Cak malaikat. Ya Allah, kaambeun teh ku malaikat. Aneh, malaikat datang ngambeun. Benerna cenah tadi pondok cek nyana. Sararialnya saya malaikat ge ngomong sial. Tapi tetap lama tu panitia mah panitia urusannya na urusan urang mah urusan urang mah tetap ngagungkeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap urang mah urang karahmatan ku Kangjeng Nabi. Panitia mah panitia kabenduan. Ya tuh bahasa bersoka yang babarengan jeung kami. Kali mah kami di dieu. Kangjeng Nabi teh nu sakumaha tadi geus dicaritakeun afdalul makhlukot. Pangutama-utamana makhluk, pangkasep-kasepna, pangganteng-ganteng. Malam ieu teh urang keur ngarayakeun hiji manusia anu kas ganteng. Tapi lamun sakadar neangan nu kasep atuh jah haji pendi ge kasep. Sakadar neangan nu kasep mah ambalayah di dieu ge. Atuh Haji Nasir jasa kieu mah maksudna dibandingkeun jeung di Solear mah lah kasep lah, tapi nu hese ge lain sakadar kasep banget. Neangan nu kasep loba di pondok, neangan nu geulis ambalaya. Bukti kasep jeung geulis loba lantaran lalaki bogoh ka awewe, awewe bogoh ka lalaki, berarti kan kasep. Geulis ayalah sautak saeutik kasep jeung geulis. Tapi nu diperlukeun mah lain banget.
nu diperlukeun mah kasep hate tah nu hese ge ieu kasep hate kasep beungeut mah urang kurang kasep kayapan nyayapan sia Jepang atuh kunaon bodoh-bodoh bisa operasi plastik kayak kasep bisa anu irungna kurang mancung dimancungkeun bisa cari ibu urang sarerea anu aya nuju masantren eta kan dioperasi plastik dia digelis nu kasep aya tapi aya nu dioperasi plastik modal angger kita ngoperasi sakieu tapi angger bae kos ge kene nah neangan nu kasep gampang neangan nu gelis gampang tapi nu kasep hate nu hese ge maka dibutuhkeun jang supaya kararasep jeung garelis hate manusia anu pangkasep-kasepna jeung pangganteng-gantengna jang ngasepan batur jang ngagelisan batur ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring di Cilongo keur dongeng Kangjeng ti mimiti hamil lahir tahun kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geus 3 kali maulidan kakarak datang ka tahun sabaraha 21 jadi engke muludan di Cilongok deui ke tahun 22 ka tahun 22 umur tahun 22 kumaha Kangjeng sampai 25 nyawa tamat yang henteu datang ka umur 63 ai di dieu mah moal mah rumusan di dieu mah moal ngadoakeun eta di ditu engke di ditu atuh cek lo atuh jadwal di dieu mah jadwal ke di Cilongok tawa terus kita ada karak umur 20 hiji ya Allah ya Rabb nah ieu mah cuplikanana bae Kangjeng Nabi teh keur meubeujeuhna umur 20 kasep aya di Kangjeng Nabi ganteng aya di Kangjeng Nabi gagah aya di Kangjeng Nabi pinter aya di Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh an-nabiyul ummiyun nabi anu bangsa ummi hartina ummi teh teu sakola teu maca tapi pinter apan ieu mah macanya sakola bodoh terus Kangjeng Nabi mah sakola henteu gaji henteu maca henteu tapi pinter masyaallah karim ummi hartina ummi teh lain bodoh kade teu maca teu sakola tapi pinter berarti kan langka jelema anu teu sakola teu ngaji teu maca tapi pinter langka coba neangan di pondok nu teu maca atuh nu teu sakola komo anu henteu ngaji aduh atuh geus acak-acakan tapi Kangjeng Nabi ngahaja ku Gusti Allah teu disakolakeun teu dipasantrenkeun teu maca sugan Kangjeng Nabi buca baca henteu teu nulis Kangjeng Nabi lantaran mun Kangjeng Nabi nulis besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng lamun Kangjeng Nabi maca besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng nang macaan kitab-kitab nu baheula maka Kangjeng teu pernah nulis teu pernah maca ummi nah tapi kapinteran Kangjeng eueuh tanding kanyahoan eueuh tandingna Kangjeng Nabi nyaho lalakon ti mimiti memeh Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun geus jahun Kangjeng Nabi Masya Allah karim nu bakal Kangjeng Nabi apaleun bakal pibakaleun sageusna Kangjeng Nabi teu aya bakal terjadi anu bakal terjadi tahun 2017 keayaan di dunia geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bacaan kurang hadis Bukhari bacaan kurang hadis Muslim bacaan kurang hadis Sunan Abi Daud dan hadis-hadis lain bakal kanyahoan kapinteran Kangjeng Nabi bahkan lain bae nu kadeuleu ku mata kasat di kuburan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi anu dagang karung ngabohong panggel eta geus dicaritakeun gitu Kangjeng Nabi anu mabok bakalna geus sikat habis ku malaikat geus dicarita-caritakeun terus engke baas sudang ti kubur geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi terus engke digiring ka mahsyar timbang amal
ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terakhir jelema surga, jelema di neraka. Geus dicaritakeun Kangjeng teu pernah maca, Kangjeng teu pernah nulis, tapi kapinteranna moal aya tandingna. Nah, malam ieu ku urang keur dirayakeun manusia nu pangutamana, panggantengna, pangkasetna, pangpinterna. Mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi. Sehingga ku rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka urang nu tadina can nyaho jadi nyaho, nu geus nyaho leuwih nyaho, nu can mantep jadi mantep, nu geus mantep leuwih mantep. Sehingga urang wauh ka Allah, wauh ka Kangjeng Nabi di akhirat urang wauh ka Kangjeng Nabi atuh langsung ku Kangjeng Nabi di aku. Lain alhamdulillah sing geus pede jasa nyaho nyaho teu. Asa wauh bae. Nah, ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu unik ningali Kangjeng Nabi, man ismuk, saha ngaran anjeun, padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna, ku kasetna, gantengna, pinterna, trampilna, tangkasna, sehingga jelema hareran. Ditaros ai ente saha ngaran, ana Muhammad. Isukna ditanya deui, man ismuk, kudu sejen, ai anjeun saha ngaran, ana Ahmad. Masyaallah karim. Isukna deui ditanya deui, man ismuk, padahal mah nyarahoan di Mekah teh. Ku taajub lah ditanya deui, ai ente saha ngaran, ana Toha. Isukna ditanya deui, man ismuk, saha anjeun teh, ana Yasin. Ya Allah. Isukna ditanya deui, man ismuk, ari ente saha ngaran, ana Al-Mahidunub. Isukna ditanya deui, man ismuk, ai ente saha ngaran, ana Al-Hasyir. Isukna ditanya deui, man ismuk, ana Ar-Rauf. Ditanya deui isukna, ana Ar-Rahim. Isukna ditanya deui, ana Siraj. Isukna aya nu deui, man ismuk, ana Munir. Ditanya deui, man ismuk, ente saha ngaran, ana Muddatsir. Aya deui nu narnya deui, man ismuk, hebat-hebat deui, ente saha ngaran, ana Muzammil. Aya deui nu nanya, man ismuk, saha sih ngaran antum, ngaran ente, ana Mudzakir. Lo baca sangaranna. Nah, lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate, dijauh kene Kangjeng Nabi geus ngagrokeun. Woi, tertera di kalbumu ada kumisku. Ya Allah, panai urang mah lain. Di hatimu ada karung goning. Wah, Masya Allah kari pohara komodo Haji Nasir mah di hatimu ada SPPT kanyahoan tertera ya. Ya Allah ya Rabb kanyahoan. Nah Kangjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun, urang mah nyahona ngan ge Muhammad, urang mah nyahona ngan ge Ahmad, urang mah nyahona Toha, Yasin. Masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Sorangan di kamar, urang mah daek maca kos kitu aya cawu. Nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kenceng. Ya Nabi salam. Lamun cauna cawu emas mah kadake ya Nabi salam. Kok mah Haji Pendi mah lamun geus eueunan naonan mun mah heuai bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya, itu Kangjeng Nabi lagi urusan dulu ke widara. Masya Allah. Nah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah. Lamun teu bisa 4444 444. 44. Masih loba kene. Atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumur parem. 44
24 teu kuat Masya Allah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini udah hari ini jangan makan ya dai ya ayo baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb Masya Allah nah ilah Kangjeng Nabi wayahna banter salat mah 11 bae mah maca teu kuat cenah kieu 11 lah 7 asal 7 ge cenah teu kuat tilu asal cenah 3 ge teu ai sia hayang naon sih sebenarnya ya Allah ya Rabb baca sholawat nu urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngalawana sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum atas pendek tingjen tamu kieu mah atuh eta terus sok dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala coba ayo oh kabecus budak Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui ya Allah ya Rabb Masya Allah nah baca kurang sholawat nu mana baik nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ganteng katingali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin putih campur kemerah-merahan ya Allah urang lamun ngadenge kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros begitu ningali urang ka Haji Pandi ya Karim ieu si kulit naon ieu ya Taurat saolah saoma saoman buruk atuh hese Masya Allah kan sakieu dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na doang jerona mah wallahu alam pasti totol-totol mah aya lah ya Allah dan Rami mah hidung manis maksudnya hidung kereta api banyak yang nunggu ayo ya Karim nah ya kulitna Kangjeng Nabi saya jaritakeun anu mantak ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hidung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gilag da hareupeun kaca ya Allah tambahan kuno berem teuing ku hari ku ungu kaluar teh jadi Persita ya aing nangis sia Masya Allah Karim ya kulit Kangjeng parah ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh apa aya julukan di parahyangan beuh beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci atuh pan ieu lain celi lenci ieu celi curak ngaranna celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci berarti lamun orok keluar celina rancung geus pinter Pak pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah Karim nah kemudian iya baca kurang parahyangan Masya Allah gitu gado endog sapotong ya Allah sok aya semua aya ieu seutik teh ngaranna gado endog sapotong ari ieu bapak endog naon coba atuh ieu endog buruk cangkeng da cangkeng biola iya Karim
Masya Allah bitis ngabuah jantung eta parahyangan anu orang pondok mempan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita orang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah karim marbu alqomatis sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu kadua urang lamun haji pae mah atuh kikian kieu nanaonan saanu resepen si awak modal kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang. Tapi lumayan sakila lumayan. Nah inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng. Misalnya Kangjeng ngeriung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan sarari pendek hayang jangkung teh kieu henteu nya ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundakna keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isineun ku ayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mamana sih pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe teh si eta mah saha tah si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat Masya Allah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajian kumaha ge kula masuk ingat Siti Suhaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuhan Suhaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh simana maneh Suhaibah oh tas nyusuhan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuhan sok susuhan ka ditu bungah biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suhaibah ka dinya Suhaibah lantaran maneh nyusuhan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terus ada jawab catat dah ente apal tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayals eta bae
Orang mah saya uslana nya saya. Nah, iyalah Abu Lahab. Geus ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan. Kumaha kamodelan anak? Ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun. Di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat siksa kaolna ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon teh kana neraka ibang serah dong serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan wahara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende maju imbang amal salat teu husu trek zakat tilok trek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakencang tedaekeun ka katuh tedaekeun cek malaikat mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng ke lah ditanya kan Haji Pendi mumun osok muludan kan weh atuh osok abdi masyaallah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa henteu sih setengah lah Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka sorga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Besi kae aing tah solihin tah besi kitu. Lain. Solihin mah jadi bisa ka sorga sorangan, ahli ibadah mah bisa ka sorga sorangan, nyana langsung ka sorga. Ari ieu syafaat jang saha? Jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman. Ieu lah urang bungahna. Boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang. Umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan. Umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadengewe teh sora sajor amat lulumpatan eta tah minta pertulungan coba cak Haji Pendi ka Nabi Lut pun Nabi Lut hese coba suara seraknya lu tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir di nyana Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu temenang mani kerpek kadal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lompat goreng dagang salak di Bogor iya duduan itu beres we
Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, cabut pendek. Goloknya panjang. Ulah ge sieun euy mah pendek, goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajuka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana. Saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ieu. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut ya, set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cakrukara mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nas. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru pencani Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab, anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kangjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta kirukana langsung ninju. Pereupna geus segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Bae ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya sarukana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan rukana. Begitu leungeunna datang ke Kangjeng, cekal ke Kangjeng. Begitu dicekal, awakna ke Kangjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah mah aya rukana. Diangkat ku Kangjeng Nabi. Set. Dikubayeur gua. Cek Kangjeng Nabi, langsung ditutukeun. Atuh kapoekan. Kangjeng Nabi sidak kebae kieu. Sidak gagah. Begitu udah ulah dulunya remeng-remeng aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah cek Kangjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kangjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kangjeng kieu sidak langsung ditijuan ku kirukana dek sadaekna. Memena malaikat Jibril datang. Mat, tenang, ulah dilawan. Sidak. Begitu ditijuan langsung ke kurukana. Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Sia mabawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah budak ja. Nyawa si Acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar kuaing gabah geus dahar kuaing ambo pohara teh Cisoka pohara teh langsung dibeten Kanjeng Nabi Haji Pendi bisa teh ku situ butan beten ngan kapaciri lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kangjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh
terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil datangkan geus sajam nang oleh pas aya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek langsung teu pamit deui balik ki rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir cah eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh macana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh sakieu ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama imah wasa potong nyanaknya heueuh sakieu ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu ge Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Iman ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daek kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husain teu daek datang-datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya ai kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah teu daekeun ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu moal sapi karang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur
Nah, surat naon tadi? Kakek gue lebih jahan. Dah. Celina lain celi lain biasa. Tuh, dai amankan. Iya Karim. Nah, iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas. Teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah. Sabaraha tak kuatna. Oke 10 20 kuat. Eureun barakat deui. Tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 penting teu dahar asal neuleuh Kanjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar mah henteu kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kanjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kanjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kanjeng ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh di harita ka kasepan Kanjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kanjeng kasepan Kanjeng jeung Kanjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku Kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang geuleuh dipendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge. Datang ka embung urang. Gitulah Kanjeng Nabi urang, ya Allah ya Rabb kasep Kanjeng teh. Nah, iyalah Kanjeng membawa rahmat. Maksudna kumaha? Bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kanjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho, oh pangeran teh Allah. Besi can aya apa can aya nu apalin bahwa Nabi akhir zaman teh Kanjeng Nabi. Rasul terakhir teh Kanjeng Nabi rahmat Kanjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari Nabi urang Nabi akhir zaman la Nabi akhir zaman la Nabi ya ba'di cek Kanjeng besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kanjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh moal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas ngejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak di henteu lo ditaranyakeun kunaon ke di salat teh ditanya sia teh kunaon sih dengke. Masya Allah gak aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, wow aya golek, aya naon, urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur.
salat sabelah kira diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan masyaallah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum abah salat teh sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca atau kukula bari jengke maksudnya sholat suratna eta rakaat kedua suratna eta bari jengke setengah jam sholatna jadi 20 menit ruku 20 menit udah jengke bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah moal beres bener eta kakarak sarakaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimana gajun teu dipake kukula paling parente lamun hujan doa dibaca kukula pernah Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun pernah hari haji pendi diturunan kan kukula hajat haji epi berg caknya ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede haji epi geus kieu bae isi doa kiamat cek eta menang di sana nanti kiai coba teruskan Rabbi pilih wali walidayah warung terus boh tenda hiber cak aja pinggir nggak sudah ngadoa nggak dia sudah ngadoa lah bah hati mah acak-acakan cak jadi acak-acakan kabeh barangnya nanti ngadoa teu hujan atau malam itu tanya jeung Haji Nasir diusir teu balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang ya dasar cililenci nah yana salat isya belah nu ieu dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres salat ditanya sia salat kunaon eta tadi ih ulah sok kula tanya salat bae sih cenah teh lain kabehan geja 2 apa kayak sih masih jam mana hiji aing wudu cakena teh di keran pas dek mbah ieu eueuh caina mantak teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantak aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi endek imaman itu kan kudu wudu deui ada nah banyak sih dilangsungkeun bae kan ditut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nantung we di hareup ku tukang geus kajajar ndek takbir imam can takbir sih yana tetep we kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nantung bae emang kurang aing nungguan imam jakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu pan ople eta ngarusak kakabeh da ieu bodoh ngaranna nu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmatna nyorot masyaallah matak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka ulu salat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng meresep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah
kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kenaan onta pablesa nyana nage ragag gitu ragag nyana aduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu deuk ka masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih demeureun di zaman Kangjeng mah saya aya anak ngan di sisina aya tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh kodat teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cek kula teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana ka hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang jaritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sana assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge Haji Pendi kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah iyalah para Jawa kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mentak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.